Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo sadayana watepang deui sareng abdi Muhammad Mukmin. Dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun sawatara banjir bandang di laut. Anu tara ti sarari, warga Garut bisa ngalaman kekeunaan ku bencana banjir bandang. Anu kacida matak pikasadieunana, bencana banjir bandang anu nimpa warga Garut eta teh matak ngagetkeun ka sakabeh warga nu aya di dinya. Dumasar kana data anu aya, henteu kurang ti 6 welas jalma anu kapanggih geus dina kaayaan tewas. Ditambah deui sababaraha jalma liana anu acan kapanggih. Tangtu eta bencana banjir bandang teh matak ngajadikeun warga Garut kaget jeung sedih. Bencana banjir bandang di daerah Garut eta teh kajadian dina tengah peuting di Kacamatan Tarogol Kidul. Anu utamana mah di daerah anu deukeut ka aliran Walungan Cimanuk. Eta banjir bandang teh kajadian ku sabab cai ti Walungan Cimanuk modal anu langsung narajang ka pekapungan warga di sekitar. Luhurna eta cai anu ngeunaan pekapungan warga teh nepi ka 1,5 atawa 2 meter. Malahan aya oge anu nepi ka ngalawihan hateup imah warga. Banjir bandang anu diakibatkeun ku hujan anu gede oge kajadian di Kabupaten Sumedang anu natangga jeung Kabupaten Garut. Dibejaan ku pejabat setempat supaya pala warga waspada sabab aya kemungkinan hujan anu gede bisa turun deui.